abdi kaum dangu nu sami-sami ngadbandungan dongeng. Ye dongeng nu judulna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS. Ayeuna teh nincak bagian ke-53. Sabada mangja namatkeun bagian ke-52 tangtosna oge. Ayeuna teraskeun bagian ke-53. Kitu para mitra sadinten 2 kali upload enjing-enjing tabu 10, wangi tabu 10. Gitulah kira-kiranya. Kitu sadinten 2 kali para mitra sadaya dongeng nu judulna gara-gara harta. Tetapi dongeng-dongeng Mang Jaya we di Mang Jaya official. Sadayana 2 kali sadinten upload. Mangga nyanggakeun mugi-mugi kasiwer we para mitra. Itu suka udang-udang ya para mitra, aduh ya cenah kena enggak tayang ya terus saya pun bahan, aduh menibuk bak para mitra sadaya milarian naon teh dongeng naon ya kira-kira nu baris kasanggakeun kitu nya. Mangga atuh dongeng nu judulna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS dia bagian ke-53 urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna gara-gara harta. Ye dongeng karangan Uat Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-53. Sumangga para mitra dongeng urang lajengkeun deui carios nyambung judulna nyaeta gara-gara harta. Nimulkeun teu raos hate pikeun eulis wiwin ku ayana Neng Yani nyebatkeun masalah inungna eulis wiwin teh para mitra Ibu Salama. Majarkeun cenah kitu bisi mopo di jalan kitu nya para mitra. Malah harita eulis wiwin atuh nyarita ngabales kana omongan Neng Yani. Nyaritana ge nyoros cos eulis wiwin teh dina nyaritana meuni noros tos lir kacang ningang kajang. Tur siga anu ngebrehkeun kawani. Kumaha atuh jawaban Neng Yani sabada eulis wiwin cumarita kitu? Kunaon ari ayi wiwin sok salah paham bae. Nasaha nu moal mawa anjeun jeung inung anjeun teh? Da euceum mah teu nyaritakeun moal mawa atawa Kang Jaka henteu nyebutkeun moal mawa anjeun jeung nu jadi inung. Ngan lamun nyebutkeun kuateun teu kuateun wayahna. Kajaba lamun rek ningalkeun sorangan. Rumasa we kuring nyarita kitu. Nya, tapi anjeun teu perlu ngomong kitu da kuring ge. Tadi ge teu nuturkeun anjeun. Nuturkeun sote Kang Jaka. Cenah ayeuna Kang Jaka geus embung mawa kuring atawa geus horeameun ka iluan ku teu naon-naon. Ngan Kang Jaka kudu boga rasa rumasa lamun ngakukeun beragama mah. Jeung Kang Jaka rek init mah. Tong make asa kahalangan ku abdi jeung kudu jadi indung abdi. Bisi ngariweuhkeun, bisi ngarintangan kana katang teman Kang Jaka. Temal eulis wiwin tuluy ngabalieur miceun beungeut atuh Neng Yani geus dikitukeun ku eulis wiwin mah. Teu nema deui duka teu nema teh sieun jadi kapapanjangan. Duka ngarasa era ku anggota nu narempokeun. Nyarek teu nyarita kitu kumaha sabab bener-bener eulis wiwin bebela patina ka Jakalalana nepi ka bapana nu katelah Kiai Darmin Perlaya ditembak ku Den Joni. Kitu deui eulis wiwin nepi ka panyiksa tina alatan ngabela Jakalalana. Ari katamah-tamah hate leutikna eulis wiwin ngarasa panas ku Neng Yani. Sasat eulis wiwin mika cinta ti bareto ka Jakalalana teh ku ayana caritaan kitu kojengkang Jakalalana nyampeurkeun ka eulis wiwin keur diuk dina tunggul kawung rada ngajauhan tinu loba. Pok Jakalalana nyarita leuleuy dipalar eulis wiwin ulah katutuluya. Lis atos ulah kapapanjangan cenah eulis sareng ibu bade ngiring teras sareng akang teu naon-naon. Ari sakinten eulis sareng ibu kiat mamapahna. Jawab Jakalalana nyekelan kana tak-tak eulis wiwin. Atuh kalieus Neng Yani ngabalieur bangun ambek deui. Dumeh Jakalalana nyekelan kana tak-tak eulis wiwin. Atuh leungeun Jakalalana dikepeskeun. Mangga we bade angkat mah. Ulah ngaraos kahalangan ku abdi. Bilih ngariweuhkeun ka anggota akang katempuhan ngagotong ibu atawa abdi. Nu mawi mangga bade angkat mah lah. Eulis sok gampil benu geuning. Ieu Lis. Akang rumaos dibelaan ku eulis jeung ku ama kalayan jasa ama jeung jasa eulis teh ku akang ditampi lahir batin.
Mali Elis dianggap hiji pahlawan wanita nu sajati, atanapi dianggap serikani. Sanggem paripaos sanos akang karibanusan ge, moal bade mopohokeun kana jasa Elis sareng ama. Komo ka ama mah nudugi kagugurna. Yu ayeuna mah urang ngeureuh deui, maksad akang sareng Sersan Mayor Rahman bade nepangan komandan batalion manawi engke urang di pasihan tempat. Kangge urang ngarerem. Sadayana atanapi manawi menakan kampung kalayan masyarakatna ridoeun dicalikan ku urang sadayana. Ceuk jakalalana. Teu weleh ngaleuleuyan bae. Geus kitu mah Eulis Wiwin sadar malah make menta dihampura sagala kajakalalana. Teu loba nu dipikir deui harita mah para mitra bring we arini ti tempat eta. Bari lumampahna teh mipir-mipir pasir tur teu leupas tina kawaspadaan. Sabab sieun tepung jeung pihak musuh atawa jeung gorombolan kawan tu nyorang pagunungan. Sanggeus jauh reg areureun ngadon reureuh heula di hiji tempat. Atuh anggotana aya nu gogoleran, aya nu narangkeup tuur, aya nu jalang jeleng bari nyekelan senjata. Aya nu tinggal lemprak bari ngalahun senjata. Ari Neng Yani harita diuk misahkeun sorangan bari alum. Dumeh ningali Eulis Wiwin teu weleh ngadeuketan bae ka jakalalana. Lamun kitu teh mah keur Eulis Wiwin siga nu ngahajakeun dipalar Neng Yani sina malik panaseun hate. Sedeng Ahmid mah nu sok ngayeu ngadampingan atanapi ngaping Eulis Wiwin diukna hanapeun tangka jarak duaan jeung si Midun kalawan si Midun pokna rada haharewosan da sieun kadengieun ku Neng Yani atawa ku Eulis Wiwin nu keur pabaleng-baleng. Mid, yo Mid, tingali geura ieu Yani jeung Eulis Wiwin ngadon ngadu tutut kitu. Heuh ucing balem tu manyun ieu manyun bari pamanyun-manyun. Kita seuleing ngarti pangna Yani jeung Eulis Wiwin kitu. Komo we ngarti mah nu mata ku dewek diantep ge duanana. Naon cing ngarti teh? Si Midun talete barina teu. Eta seuleing ngarti teu? Ahmid dan Malik nanya. Komo we ngarti mah? Naon ngarti teh? Hi, parebut eta. Ayo aduh heueuh. Temal Midun teu dikebatkeun. Bari ditungtungan ku seuri rara dipengkek. Parebut eta teh parebut naon kudu pugu atuh si Onyong. Ih, era nyaritakeun ku aing lah. Piraku ilaing teu ngarti mah Mid parebut eta geuning heueuh. Etaeun heueuh lah sumuhun eta lah. Heueuh pokona mah heueuh we, ceuk Midun. Waduh heueuh. Temal Midun teu dikebatkeun. Bari ditungtungan ku seuri rara dipengkek. Parebut eta teh parebut naon kudu pugu atuh si Onyong. Ih, era nyaritakeun ku aing lah. Piraku ilaing teu ngarti mah Mid parebut eta geuning heueuh. Etaeun heueuh lah sumuhun eta lah. Heueuh pokona mah heueuh we, ceuk Midun. Teu puguh ka hartina kalahaha hihi bari nyebutkeun heueuh bae. Ye, ari si Salud sok tarambalik ngomong teh. Ye, ngadon cecengiran bari heueuh kitu. Sok hayang seuri we uing mah eueuh. Nyan sumpahna gedek dosol duaan sia jeung ilaing Mid. Keun bae uing mah dosol segede nog japati ge. Asal ilaing we dosol segede nog soang. Ngarah di mana boga budak aya cocokan euy. Keur budak ilain segede bal tenis. Di mana dipencet di sada. Cenah kawas balon teh heueuh. Atawa di sada eta suem cenah kitu. Ayo. Suem mah mitoha aing sabadul. Keun bae atuh. Heueuh lah. Da salah saeutik mah atuh. Lah. Sia dasar teu jeung gandeng sia surut lah. Ngaco we si laing mah. Rajin sumpah hayang dosol babarengan dasar si beureu sia. Ahmid ngabalieur tapi rada keom. Nu hartina keom teh mun di urang mah mesem. Ye, ari ente kapan dina sagarupa ge kudu sabilulungan. Kudu sauyunan sareuneuh saigel saketek sapihanean. Pokona mah kacai jadi saleuwih kadarat jadi saloga. Ceuk basa Indonesia mah kieu euy paribasana teh. Duduk samarna berdiri sama tinggi. Pokona mah kitu. Senang pokona mah hiji senang sararea. Ripuh hiji ripuh sararea. Ye kieu yeuh, ai kudu-kudu teuing dicaritakeun mah euy ku ana. Caritakeun mah euy ku ana. Pangna Yani jeung Eulis Wiwin teh euy. Parebut eta bising teh nyaho mah.
parabut eta parabut naon sia merebutkeun kejo naon aing mah teu ngarti sia teh mah kana kejo we pikiran deh abong kena pejit koreseun pokona mah jeung deui pedah can aya nu ngarangsom ku kejo awug ditinyuh ku angeun lompong bisi acan ieu nya awewe karitu teh parabut jalu sing teh nyaho bising teh nyaho mah itu sieun ku batur jadi ngaradu tutut cing balem teh lalakina cicing di belah ditu awewena di belah dieu pada manyun lalakina cicing belah dieu awewena manyun belah ditu nu matak deka euy hoream jadi lalaki kasep teh nya teh kitu we euy lah sieun pada ngagorenyangkeun ku bikang deuleu aing mah aing mah dipikir-pikir mah duanana ge euy lah sarua eueuh ka era we ngadon parabut jalu nya cing atuh nurutkeun pandangan ilaing kudu kumaha ye sangkan Yani jeung Eulis Wiwin jadi aman nu hartina teu katutuluyan jadi goreng sabab cara kitu teh matak ngariweuhkeun ka sararea matak nyerakeun komandan cek Ahmid jadi kapapanjangan kalawan menta pandangan si Midun tur dina menta pandanganna teh Daryanaker gampang ngarah aman mah atuh tak naon salah saurang kawin ku saha nya mau kusaha deui lain kudu dikawin ku nu eta nu menta pandanganna ka uing si burung sia anas dewek bener-bener merhatikeun dewek kembarorah mikiran hayang buru-buru ga pamajikan sedang ngalaksanakeun tugas berjuang ge euy ngabela bangsa jeung nagara katut agama teh cantang tu ieu mah dar mikirkeun hayang boga jikan gampang boga jikan mah tuh ke di mana geus aman geus merdeka kaum penjajah geus teu nincak nagara urang kakara mikir-mikir boga jikan ceuk saha boga pamajikan gampang teh Syamid memang ari ngingetkeun asal boga keur ipekah we mah gampang nah sanggeus kawin teh moal dibayuan kitu nah pamajikan peuli beuteung ngadak-ngadak wareng ning hareupan salaki wae kitu nah pamajikan hayang boga salin teh disalinan ku baju jeung calana salakina kitu tetep we kudu dipangusahaakeun kudu dibayuan atuh piraku hayang dahar kudu ngadagoan dibere ku mitoha onaman mah nya teuing lamun lalakina teu boga beungeut mah atawa kana kulit beungeut deuleu tah geuning si lain ngarti nah atuh make nitah ngawin ka Eulis Wiwin make Eulis Wiwin nitah ngawin dikawin ku dewek sagala ai si lain ngarti mah cek Ahmid para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng harita atuh Midun nyarita deui uing mah nyarita kitu sotenan bising si laing butuh ku awewe ubar tiris harita butuh mah keun bae ku uing rek diheroan we Eulis Wiwin sugane jadi Sri Kandi pahlawan wanita harapan bangsa amin atuh amin sia nyerengeh wae euy aing mah cek si Midun mah nyerengeh ngadon heureuy atuh geus kitu mah jarempe namahan simpen apa tempatan saurang ge eueuh nu ngaromong nu kadenge lintang ti sora turaes jeung pepengeng dibarungku sora manuk ungkut-ungkut aya kana sarieupeng kana sari apen aya ku sarieupna keur abong kena tempat kalingkung kurupa-rupa tatangkalan sora sasatoan harga kayaning satwa kayaning manuk-manuk di sarada atuh ngagayuh kaburitnakeun disambung ku sora tonggereting kolear nari kelar kana hate aya mut kana ungkut-ungkut teh para mitra aduh aya pae cenah aya ieu teh sisindiran para mitra sadaya ungkut-ungkut 7 tumila 18 aduh isuk-isuk nangkep tuur mikiran harga beas kitu eta aya sisindiranna teh kitu ungkut-ungkut 7 tumila 18 ampun deing para wargi sadaya mugi-mugi we atuh cenah kapesernya para mitra mugi-mugi we kapeser atuh cenah palebah eta rada ngirangankeun urang mah da biasa naon teh biasa ngalaksanakeun puasa para wargi sementawis kondisi rada ngirangan mah atuh para wargi sadaya urang mah geus biasa ngalaksanakeun puasa. Mangga para mitra sadaya dongeng urang teraskeun carios nyambung nu judulna nyaeta gara-gara harta. Para wargi kaum dangu harita para mitra heuleut setengah jam
Di sabada Midun jeung Ahmid ngarobrol kuniang jakalalana nangtung. Tuluy tatanggahan ningali panon poe naha geus meujeuhna salat lohor atawa acan. Ana breh panon poe geus tengah-tengah geus nincak ka wanci lohor. Panon poe geus aya dina embun-embunan. Barang jakalalana rek abdas katampian ujug-ujug pirebet anu tembakan kapalabah nu keur dipake caricing ku anak buah. Pugu jakalalana satengah ngabebeutkeun maneh tiarap. Kitu deui anggotana kabeh tiarap. Ari Ibu Salama harita setengah ditongtak leungeunna ku Eulis Wiwin bluk nang kubat. Sedeng tembakan terus ngaderegdeg. Si horeng para mitra sadaya. Pasukan nu dipingpin ku jakalalana jeung si Cipeu ditingker ku gorombolan. Ku dasar kitu jakalalana marentahkeun ka Ahmid jeung ka si Midun, sina malas ngahantem ku Bren. Bertempur campur. Jakalalana harita ngareret ka beulah wetan katingali gorombolan aya kana welasna urang. Naraek ke para mitra ti lebak ka pasir. Ku dasar kitu jakalalana nyabut pa pelatina granat para mitra. Nu kuhuntu belewar dibalangkeun ka lebak terus nang kuban. Gedeger granat bitu. Atu gorombolan nu rek naraek teh tingkot ceak beunang ku granat. Sedeng Bren nu dicekel ku si Midun jeung ku Ahmid terus ngahujanan gorombolan ti beulah kaler. Aya kana sajam setengah pasukan Serigala Putih jeung gorombolan bertempur. Tapi akhirna gorombolan malunur, terus diudag-udag bari dihujanan ku pelor. Nyaan pihak gorombolan karesitna teh meuni sakiceep geus eueuh saurang-urang acan. Atuh anggota nu korban ge eueuh iwati aya getih we maseuhan tanu. Tapi anak buah jakalalana berkah saurang ge eueuh nu tatu, eueuh nu cilaka. Geus kitu mah gancang arindit deui ti eta tempat. Ari Ibu Salama harita digendeng ku Eulis Wiwin jeung ku si Midun sabab leuleus awak ku kajadian diserang ku gorombolan teh. Akhirna para mitra anyog ka hiji pilemburan tur di dinya loba imah. Atuh plong sarerea pada ngemplong sabab anyog ka pilemburan. Ngan barang jol marahayat pada nyarumput disangka nama gorombolan padahal TKR. Ngana daek kalaluar sotenan dumeh jakalalana nyaritakeun TKR. Geus kitu marah hayat ka karadaek ngaku kalawan arunggah ka masing-masing imah. Atuh jakalalana jeung Amhid nepungan kokolot kampung kalawan nyarita rek milu ngararem antara 2 atawa 3 peuting mah. Nya ku kolot kampung diidinan samalah rahayat marere opieun jeung cai enteh. Puguh we anggota sakitu puluh urang teh meuni bangun nu paronyo ngaropi kulub sampe jeung kulub taleus. Kawan tuti isuk-isuk can manggih dahari. Abong kena kasebut pejuang ngabela bangsa jeung nagara katut agama. Atuh para mitra teu weleh aya bae pibahayeunana. Dina enggoning nying hareupan musuh bangsa penjajah mana nying hareupan pangacau bangsa gorombolan. Atuh dina siap sadiana beurang peuting bari teu mikirkeun kana karipu. Kitu dirahayat loba nu milu berjuang, malah aya oge nu milu ka pihak gorombolan. Malah aya nun jadi mata-mata ti pihak penjajah nu disebut pengkhianat bangsa atawa anjing dika. Memang setiap ngalaksanakeun hiji pagawean sok aya pangorbanan komo atuh nu milu berjuang mah ngorbankeun jiwa ngorbankeun harta banda cul naon. Imah di pilemburan loba nu didarurukan ku gorombolan samalah diunggal kota ge loba imah anu diduruk ku para laskar sangkan ulah dicicingan ku pihak penjajah. Kitu deui kota Bandung jadi Bandung lautan api. Sedengkeun pihak musuh kaum penjajah terus ngasrak ka unggal pilemburan, malah asa beuki merajalela. Teu kurang rahayat anu tanpa dosa, nyangga panyiksa malah aya nu dipaehan ku pihak musuh. Kitu deui para wargi, para pejuang di mana-mana. Beki wani, beki toh-tohan tibatan kudu nyerah bongkokan kajen korban. Atuh kakarage sapoe pasukan dipingpin ku jakalalana cicing di eta kampung. Isukna datang serangan kapal udara ti pihak musuh ngahantem ka eta lembur ku senapan mesin. Atawa mitra liur cenah para mitra 12,7 teh. Sajabati kitu ngaragrageun bom. Atuh pasukan jeung rakyat buyak pada neangan panyumputan. Nyalamatkeun diri masing-masing bari kaum awewe jeung barudak ting jararit, ting koceak. Ari Ibu Salama harita geus dibawa lumpat ku Eulis Wiwin anakna teh ngadon balik deui inget kana gembolan pakean.
atuh gero eulis Wiwin ngagero. Ibu, tong ka ditu ibu. Kitu deui para mitra Jakalalana ngagegero bari tiarap. Ibu, tiarap ibu. Ceuk Jakalalana cocorowokan. Tapi Ibu Salamah kalah kebat lumpat ti eta melang ku pakean. Teu nolih kana pibahyaeun masa kitu kapan ting serepetna peluru ting cariut. Ku dasar kitu eulis Wiwin ngorejat peuleung udag nu jadi indung. Jakalalana ngabrik eulis Wiwin sabab hariwangeun sieun katemak. Sanggeus deukeut gabrug dirontok para mitra. Atuh eulis Wiwin jeung Jakalalana ti beubeut nangkuban. Eulis Wiwin didekeman ku Jakalalana. Sedang Ibu Salamah geus rek ungah ka hiji imah teh ngajerit tarik pisan bari awakna melenting. Gedebut Ibu Salamah rubuh si horeng katemak tina kapal udara. Puguh eulis Wiwin ge ngajerit. Atuh para mitra sadaya bari nyebutkeun ibu. Tapi teu bisa nyampeurkeun sabab didekeman keneh ku Jakalalana. Sabab kapal udara masih keneh kakalayangan. Ari si Midun ngadon ngorejat kalawan cocorowokan bari mereupan kapal nu keur pating serepet. Goblok sia anjing penjajah. Setan belang sia. Montong licik sia juling. Dasar si juling atas sia. Montong ngagunakeun kapal udara sia gelo. Lamun wani turun sia. Galungan jeung aing sia goblok. Tah letakan bujur aing sia. Kapir sia. Cek si Midun bari totongengan. Midun tiarap. Midun tiarap. Jakalalana nu keur ngadekeman keneh eulis Wiwin. Cocorowokan nitah tiarap ka si Midun. Tapi si Midun ngadon ceg kana aseten tuluy nemakeun kapal beak peluru dua honderbak para mitra. Nyarek bisa beunang kumaha atuh kapal ditembak ku seten mah deh. Sedang kapal udara pan sakitu pating serepet bari ngutah-ngutahkeun peluru. Teu lila kapal udara geus eueuh atuh korejat Jakalalana ngorejat. Belenyeng eulis Wiwin muru bari rawah riwi. Sanggeus deukeut gabrug ngarontok Ibu Salamah nu karibanusan. Awak guyang getih. Harita eulis Wiwin meuni koceak dengek. Ceurik bari teu sirikna mebeut-mebeutkeun maneh. Gancang ku Jakalalana jeung ku si Cipeu di barawa, atuh Ibu Salamah di parayang ku genepan. Para mitra anu mulia eulis Wiwin bari jeung ceurik teh tetrejelan. Harita layon Ibu Salamah dibawa ka hiji imah kalawan digolerkeun. Samalah diruruban ku samping kebat. Sedeng eulis Wiwin mah tetep wae jejeritan. Nya teu rek kitu kumaha sabab nu jadi indung korban katemak tina kapal. Pelor tembus ka ieu kana awak Ibu Salamah aya kana 5. Teu diengkekeun deui harita keneh layon di Pulasara. Sakumaha mistina nurutkeun papagon agama Islam. Sabada disiraman tuluy dibungkus ku boeh parang disumbang ku palurah. Atuh disolatan di masjid nepi ka terus dikuburna di astana gede. Puguh para mitra lamun ngingetkeun ka salancar mah. Jol ieu. Pada nyaritakeun Ibu Salamah owel ku berat ku pakean tibatan lebar ku jiwa. Teu mikirkeun kana pibahyaeun. Tapi danya kitu ceuk tadi oge para wargi sadaya. Umur atawa patokan manusia dina umur mah aya nu ngatur nyatana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kitu ge geus nepi kana titis tulisna. Patokan Ibu Salamah maot ku jalan katembak. Nya dina palebah dieu mah pikeun kulawargana nu ditinggalkeun mulang ka alam barja. Kudu sobar, kudu sadar yen sakabeh manusia anging Allah nu kagungan. Keur manusia mangakuna anak atawa ngakuna indung bapa teh atawa ngakuna kulawarga teh salila di dunya da geus dipunut ku nu maha kawasa mah teu ngaboga-boga. Samodel eulis Wiwin 1000 kali berat 1000 kali nyaah ge kanu jadi indung ari geus tepi kana waktuna nu jadi indung. Dipunut ku nu kagungan mah para wargi sadaya teu bisa majar kumaha. Ceuk paribasana jumrit maratan langit ngociak maratan jagat nepi ka ceurik ngajoak ceurik ngaluarkeun cimata getih ge moal bisa hudang deui. Ongkohan tadi ge kasebut manusia mah kawengku ku kalimah kullu nafsin dha'iqatul maut. Atuh para mitra iwati urang nawe nu kasebut kulawarga nu dikantunkeun emut kana ungelan kedah sabar margi ungelanna ge innallaha ma'as sabirin.
para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita eulis Wiwin pada ngupah ngapeh babakuna mah ku jakalalana. Memang lamun ngingetkeun kana kasedih mah saha jalmana boh lalaki boh awewe boh indung bapa atawa anak lamun ditinggalkeun maot. Unu jadi kulawarga pasti ngarasa sedihna. Samalah jakalalana ge batinna mah moal teu ngarasa sedih komo kitu jakalalana sasat kahutangan budi ku indung bapana eulis Wiwin. Ku dasar kitu keur jakalalana timbul nyaah ka eulis Wiwin. Sanajan cek paribasana boga dahareun sahuap sakopeun ge teu sirikna didua ditilukeun jeung Neng Yani pamajikanana. Nyaahna jakalalana ka eulis Wiwin bener-bener nyaah teh. Teu aya disagigireun ti nyaah anu disebutkeun mika cinta nu hartina eulis Wiwin di aku adi. Tapi timuruna mah Neng Yani lain deui. Boga timuru nu lain-lain cek pamikirna moal pati-pati mika nyaah tur daek barang bere. Lamun teu aya pikir kadua leutik. Caturkeun jakalalana jeung anak buahna cicing di eta lembur geus aya 3 poe. Bari ku ayeuna mah katingalina teh tarenang bae sabab jempling teu aya gangguan naon-naon. Anu kasebut aya serangan ti pihak musuh atawa ti gorombolan. Tapi keur saurang wanoja mah beuki ka dieu teh katingalina asa beuki marungkawut hate, loba alum tibatan beragna. Cacakan teu kurang ku dahareun. Saha wanoja nu marungkawut bae teh daya lian Neng Yani, daeta hatena teu boleh curiga bae kanu jadi salaki, dumeh nu jadi salaki mika nyaah ka eulis Wiwin. Dina hiji poe kira-kira wanci asar, Neng Yani eueuh di imah atuh jakalalana kalayang-kalayeng neangan, kalawanana nanyakeun ka anak buahna jeung ka masyarakat di dinya. Tapi jol ieu pada nyebutkeun duka teu ningali Neng Yani. Ku timuru jakalalana palang siang Neng Yani ngejak. Sanggeusna nanyakeun ka anak buahna jeung ka masyarakat satempat. Leos jakalalana ini ngarasa panasaran rek neangan deui nu jadi pamajikan. Harita jakalalana aya pikiran rek kawalungan, ceuk pikirna bisi aya di walungan bari sakalian rek mandi sabab geus buri. Da puguh ti tempat cicingna ka kawalungan teh teu sabaraha jauh, paling-paling 500 meter. Atuh jakalalana geus tepi ka sisi walungan bari dikongkoyang ku samping sarung. Sedeng pestol mah teu tinggalin nyelap dina sela-sela beubeur katutupan ku baju dinas. Waktasna se.